Ah, badak kan? Ah, ita. Anu badak ieu. Iya yuk. Aduh, aduh. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kakak Ocil TV. Dinten ieu sim kuring bade ngabuburit sok sanaos panginten tacan dina waktu sasi saum. Urek. Bade ngurek belut saur Mang Oni mah cenah di dieu teh seueur pisan belutna. Tuh Mang Oni tuh. Ya, tuh. Rawan. Oke penginten, kukitina pantau terus, tong hilap, subscribe, like, comment, dan share. Oke, let's go. Oke. Berean Mang, berean. Yangut. Mulai dijum. Wah, tadi kan euy, luar biasa euy. Kayaknya badot euy. Wish. Kaharu. Anjing. Daun gerean. Ini kayaknya perlu turun euy. Turun. Soalnya Tadi ulah kenor. badak euy. Asli. Itu ulah kenor. Kaharu apa itu mah? Iya. Tahan. Mudah-mudahan ini badot. Oke. Wah, keras Gimana sih nama? Duriatan mang, asli mah alah. Malah ya dua, emang kenikmatan teh euy. Kenikmatan tiada tara. Oke. Mulai mengalah nih. Tadi juga pas begitu diturunin langsung disantok. Belum juga dimasukin cacingnya. Oke. Dia mulai mengalah. Mantap ya. Oke. Ini apa sih? Bukan Anjir. Gelo. Lepas. Aduh. Wani. Gehel Nyangutin mah, Lai. Ya gut. Nyangutin ya? Saya kepagi lihat lah. Dak. Ya mah euy, lepas pemirsa. Aduh. Jadi tidak hanya saya yang lepas lagi, ternyata si Mang Oni juga sama. Aduh. Ulang jang? Hah? Seger. Itu mau urek lo bawa teuing. Urek palang. Urek palang. Geus lila sok urek. Oto. Hebat, waduh. Hah, pas gitu bar. Jadi di atas kepalanya itu urek semua. Yang sana itu yang? Sajka. Hah? Sajka. Tajka. Di umur seberapa sok mancing belut? Hah? Tiker TK nggak mancing belut? Masa. Palingan luhur atuh. Aya si Ujang Teska oge nya Teskanya. Untung tuh tespong mun tespong mah dipake coel sama tuh Oke, lanjut
Teman-teman, jadi ternyata nggak yang kita bayangkan ya. Jadi mancing belut itu harus penuh perjuangan. Kalau yang kita bayangkan kan masukin langsung nyangkut, padahal tidak. Cari lubangnya juga susah. Tuh nggak ada kan ini tuh. Jadi harus tahu juga sih, kayaknya harus tahu di mana si belut itu lagi lapar. Jadi harus pas waktunya. Nggak ada. Oke bosku youtuber ya, sigah nama dijong ya, yakin ya. Soalnya waktu nges mulai nyedek kaburit sekedap degi maghrib. Acan kengeng hiji acan, tapi duka sih Mang Oni mah jigana kengeng tadi soalnya aya ngagorowok segala. Memang capek. Tapi hatur nuhun kanggo anu tos nonton. Tong hilap skimuring oge ngemutan. Tong hilap di subscribe, like, komen, dan share. Dah. Aya euy. Ieu mah lain disangkut, ieu mah ngait ieu mah. Aduh. Oke panginten. Saking nu kapiatur. Sakali deui hatur nuhun kanggo anu tos nonton, tong hilap subscribe, like, komen, dan share. Oke diantos dina episode anu salajengna masih dina konten ngurek. Sanes pangadulan nya ngurek teh. Menurut sim kuring mah numutkeun ngurek teh janten ubar jenuh. Dikala di bumi teh aya damelan, pami nuju rineh mah tidak ada masalah. Buat kalian yang suka mancing belut silahkan ya. Tapi tong hilap damelan di bumi satos rengse baru ke sawah. Oke. Sampurasun. Sampai. Weh, Om Ipung lagi ayah. Aduh ya. Ayo po, lama. Masalah luas itu yang naon ini. Gampang. Iya ya karena kesana ya kesepuhan. Aya kesepuhan aduh. Itu kali kieu. Kolot jeung budak ieu. Abi teh pulang urang. Di paliadanya tapi teu menang-menang di acan om. Lah sudah kurang ningali beak tuh. Mana? Ini itu na ember eta karek menang dieu eta. Kita karek menang dieu teh. Menang dieu eta jeung budak duaan itu teh. Wes, palingan abi pas mancing teh menang ieu teh. Oh iya nu budak kieu om. Oh ieu menang. Di Tanjung bete teh. Ieu teh asli kengeng nembe ieu teh. Nembe aslina jeung budak. Wah, Ieu. Ieu nu jago serona ieu tah. Ieu. Mana? Ieu tinggal ibu Oh, iya. budakna tah ieu jago ngurak mah tah. Ieu paling lihai ieu. Ah iya karena urak mah ieu. Da baheula di ieu na mitiana ku sero. Emang bararadak paingan atuh. Mana ngajak urak mah ka dieu wah. Berarti abi teh salah nyimpang gede nya. Nya atuh. Berarti bisa guguru oge atuh abi. Tah ieu Guguru. ka budak ieu guru mah tah. Nyeri beungeut na juga urak. Aya trik khusus teh ieu teh. Cara mancing belut kieu teh. Tah, nanyakeun ka ieu. Kadi atuh. Oh, sok kumaha tah cara nyeun urak. Kan ieu rupa-rupa ya belutna anu alit, anu ageng. Nah, supaya hoyong kengeng anu ageng kumaha cerikna? Carana Digali liangna, digali. aya mantrana teh. Wah, teu aya mah. Oh, teu aya mantraan? Aya. Bisi we aya mantraan atuh. Aya Jadi mantrana mah ku bismillah we nya. Bismillah. Kun payaku jadi. Paingan atuh. Aduh, iya kengeng nembe pisan ieu teh. Nembe. Tanjung dia teh. Di Tanjung. Iya karena aya 4 kiloan lah. Kecil jeung cai. Om, ya abi teu ngabagal om. Teu ya di suatu keur kieu mah keur corona kieu. Jadi Om Epul mah salian ti hobi karena mancing belut. Itu di pasar atau napi bade di kumaha? Apa nih dikumpulkeun lah bos. Dikumpul. Oh dikumpulkan Patut satosna mangke kan mencit daging, tah ieu mencit belut. pas mungahan. Nah,
Oh jadi muangnya dari masjid belut. Iya gitu. Hari itu naon itu om? Itu mah cocokan Cocokan kumaha maksudna? cocokan lauk para ti loba stres. Duh, Oh itu teh. Ya. Cocok di Mana ya teh? Jadi memang susah-susah gampang newak ikan itu. Siga belut. Beueur. Kayak lu benang deh. Jadi karab. Dah, aduh lepas deh. Ah, kecil. Oke, dapat. Langsung dipasak. Iya ikan mas ya. Ikan mas. Tuh, warnanya koneng, cantik. Cantik pisan doh. Iya juga ada kernogan ya. ayo ya. Air badak deh. Wah. Oke, aduh. Lepas. Tuh, jadi ikan Om Epo mah saking lindekna bisa dipegang. Jadi ngesjinak deui. Tuh, badak kan? Oke, mantap. Mancing mania. Guramen Udah lah. lagi tewak itu. Jadi bos youtuber sim kuring kan poe dinten bieu teh kan mancing teu meunang nyimpang ka Om Epo ternyata si belut teh ku Om Epo sadayana. Iki ingat itu ya. Kita udah berarti mancing belut dari SD. dari SD berarti umur 6 tahun. Berarti lamun dikumpulkan eta si belut teh aya kana puluhan kilo nya. Iya. Dulu mah gampang. Dulu mah gampang. Dari Zero. Oh dulu mah gampang, beda sama sekarang. 1 jam 30. 1 jam 30 ekor. Kalau sekarang 1 jam paling dapat berapa? 20. Oh masih bagus itu 1 jam 20 mah. 15. Abdi mah tadi teu beunang hiji acan. Berapa jam? 4 jam. Oke, Bang Inten sakitu nu beatur. Tong hilap subscribe, like, komen dan share. Oke, abdi bade ngobrol-ngobrol sareng si Om Epo nya. Oke, buat YouTuber, sim kuring kalau rasa nuju sarang Om Epo, anu sakumaha Bang Inten anu kauningan ku sim kuring Om Epo teh salah satu seniman di Bandung Selatan. Selaku pemain keyboard les ke Om. Ya pemain pencet-pencet. Pencet. Nah, Naonnya pokoknya nu aya pencetin pencet. tapi nah salian teu mencet eta bisa lari kana mancing belut Om. Kumaha eta carita Eta Om? mah kan ayeuna teh kekayaannya biasa kayak geuningan tukang seniman mainna teh krisis lah. Nah, betul. Dilarang nabeuh pokoknya dilarang usaha we. Nah, jadi penyaluran teh nya geus Larinya karena mancing karena belut. mancing gitu. Oh, wah enak lockdown teh nya. Nah, gitu. Eta salah satu trik khusus di Oh, Om Epo. Jadi eta teh masih kasar obat. Obat kejenuhan ya? Ya, jenuh lah. Di request gitu ya. Jadi mau di bumi wae kan enak. Pada makan teu aya, tuang, bobo, naon deui. Usah henteu diresok deh kumaha. Daripada jangan jauh ya. Ya mendingan ka sawah. Eta teh tiasa teh mancingna. Ya gampang, aya eta mah da tinggal liang lah, mana meureun. Oh, di mana aya liang? Nya. Di situ si cacing teh diasupkeun. Nah, langsung digerekeun aya belutan mah nya pasti nyanggut. Oh, gitu. Asal ulah disetrum. Asal disetrum. Nah, Oh, berarti ngahimbau nya kanggo ka para bos YouTuber. Saur Om Epo ge asal ulah disetrum. Kami di rumah jelema ge kan soak. Pami disetrum. Oh iya, iya betulnya. Berarti salah saja nama anu teh tong disetrum pami diurakan mah dipancing nya tiasa wae. Eta salah satu trik ti Om Epo kanggo ngobati kejenuhan. Kejenuhan ayeuna kan orang seniman nu sieutik pasti dugi kaboboran momal nabeuh. Itu mendingan nabeuh di sawah. Aya pesan-pesan anu baik didugikan ti Om Epo selaku seniman di Bandung Selatan atau napi khusus kanggo ka para seniman di Bandung Selatan ya. Ya, ieu we ti abi mah orang seninya sami-sami musisi lah gitu nya. Daripada enang nyebutan wae corona. Hah? Nah, mendingan
naon we anu bisa jadi artos atau misalkan bisa dituang-tuang we. Nu penting halal. Nah, eta. Dengan disana teu penting halal nya Om ya. Nya, ayeuna usaha mah teu meunang, ayeuna mah dilarang. Dilarang usaha. Kudu lockdown. Aturan pemerintah. Iya betul, tapi kan anu sakumaha urang teh kudu mengikuti aturan pemerintah Ya, ya. pami urang misalkan ngalanggar ya urusanna kan jeung hukum. Betul, tapi kan orang ge Om lamun misalkan searting lockdown mah teu berarti mana pemasukan Om. Ya, makanya mun bisa mah. Ya paling lah enak mah pada boboran lah paling diizinkan. Enak mah da pam kan puasa. Orang seni mah terus jelas lah pami saum mah. Mudah-mudahan istirahat gitu. Mudah-mudahan mah kamu ke para bos YouTuber sing sarehat, Amin. sing araya milikna. Gimana we lah gitu. Pokona mah yang penting urang daek ikhtiar. Wah, eta leres. Daek ikhtiarnya. Sareng disarangan ku tong hilap ngadoa. Eta Sakal dupi ge tanpa ngadoa mah niat. pasti moal antutna moal leres tah gitu ya. Enak urang dek ngurek oge sarua salah heula. Ah, ieu teh jampe khususnya. Ah iya, ieu mah teh kan maca bismillah. Maca bismillah di Urang rumah. bade usaha eta sarua. Bener. Usaha sarua ngurek oge kadek tah ulah salah. Usaha oge, Om. Usaha karena naon enak kan kuina bisa di yang rek sangu. Betul, jantan laukna nya. Enak meser mah kan sabaraha sakilona 50.000. 50.000 sakilo bayangkeun. Bayangkeun mah kene pelut daripada daging. Oh, enak teh. Asli. Sok isi bohong teruskeun ke orang pasar. Tapi Om Epul mah teu rugi ka dinya nya ukur hobi unggul. Untuk menghilangkan kejenuhan. Menghilangkan Tapi kejenuhan. kan menghasilkan gitu. Nah, yang penting mah halalnya. Nah, itulah. Bila mah aya tatangina anu peryogian belutnya diical oge. Ya, pokoknya mah umum nih, 50.000. 50.000 umum. Oke, pangitan. Om Epul, atas wae atau napi anu digeukeun deui. Atos we. Pesan-pesan deui teh. Pokoknya mah kasadayana seniman sing sarehat, Amin. sing nyalah digampang gending ke tos boboran mah insyaallah pokoknya mah katada we lah. Amin, amin, amin. Intinya sing sarehat pokoknya mah lah. Amin, amin, amin. Oke, pangitan, bos YouTuber sakitu kapiatur, hatur nuhun anu tos nonton, tong hilap, subscribe, like, comment dan share. Tunggu di Kakaweci disarankan ku Om Epul Siap. selaku seniman di Bandung Selatan. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.